Kada jeung eta nya kitu deui ieu hasola at-tariqatu ari tariqah wal haqiqatu jeung hakikat. Ya akhi hei dulur kuring min ghairi fi'li syari'atin kalawan tina teu ayana midamal syariat. Lan tahsula eta moal hasil ieu tariqah jeung hakikat. Aos. Wa kadza tariqatu wal haqiqatu ya akhi min ghairi fi'li syari'atin lam tasula nya kitu deui tariqah hakikat he dulur nya kitu deui tariqah hakikat he dulur. Henteu jeung syariat moal hasil salila-lila. Henteu jeung syariat moal hasil salila-lila. Sabar. Wa kadza tariqatu al haqiqatu ya akhi min ghairi fi'li syari'atin lam tasula nya kitu deui tariqah hakikat dulur. Syariat moal hasil salila-lila. Hadza ari ieu natijatun eta buah natijatu ma eta buahna perkara qablahu anu tetep sameme yeda aidon deui wal mana sareng ari manana eta anna tariqata sayatosna tariqah wal haqiqata jeung haqiqah kilahuma ari hiji-hijina ieu tariqah hakikat mutawakifun eta anu ngadago ala syariati kana ayana syariat. Fala yastaqimani mangka moal anceg ieu tariqah hakikat wala yahsilani jeung moal hasil ieu tariqah jeung hakikat illa biha kecuali sartana syariat. Fal mu'minu mangka ari anu iman wa in alat jeung sanajan luhur naon darajatuhu darajat iman darajat mukmin wartapaat sareng nalima luhur naon manzilatuhu makomna ieu mukmin
wasoro sareng jadi ieu mukmin bin jumlatil auliya ti sajumlahan para wali latas kutu tah teragrag anhu ti ieu mukmin naon al ibadatu ibadah al mafrudatu anu dipardukeun fil Qur'ani dina Al-Qur'an wa sunnati sareng dina sunnah Rasul waman jeung ari jalma za'ama anu nyangka jalma annaman kana sanyana jalma teh soro eta jadi man walian kana jadi wali wa wasala jeung hasil ieu man ilal haqiqati kana hakikat sukitota diragragkeun anu timanan asyariatu syariat pahuwa mangka ari ieu kaol dolun mudilun anu eta nu sasar mudilun tur anu nyasarkeun kama itu kalau suntunin jama syara syara gerai sepatu tanah syariat pawadolun mudilun mulhidun tur anu nyimpan aya jalma mukmin ya darajatna luhur makomna oge luhur tuluy jadi para wali tasok sanos mukmin sapertos kitu tetap ngaran-ngaran ibadah maangger kawajibanana aya latas kutuan hul ibadatul mafrudatu fil Qur'ani wa sunnatu sok sanajan mukmin eta darajatna geus luhur tingkatanana para wali tetep ngaran-ngaran ngalaksanakeun kawajibannya angger we kudu kitu tepeda tos disebat kiai ku batur teh jadi melit indit ka masjid ge anggap disebut ieu kiai mah dina hate teh boga perasaan kumata nu saperti kitu wa man ja'ama anna man sara waliyan wa sara qadat anu syariatu pawadallun mudillun mulhidun jalma nu nyangka sanyana jadina hiji wali teh di mana jadi jalma diangkeun jadi wali tuluy manehanana nepi kana hakikat ku sabab manehana geus nepi kana hakikat mangka syariat geus teu kudu deui lain kitu pawadolun mudilun da geus jadi ajengan ieu geus teu kudu salat teu kudu puasa geus teu kudu amal-amalan sunat da urang masuk mapatahan batur ieu kumaha patahanna oge jadi ganjaran misalkeun boga perawasan nu kitu ari ka batur meuni rebo papatahna ari ku soranganna jauh pahuwa dolun mudillun mulhidun nyasarkeun anu mulhidun nu nyimpan kumai para nabi pedah dimaksum angger ibadah teu walam taskutu sareng teragrag walam taskut jeung teragrag naon al ibadatu ibadah anil anbiya'i ti para nabi tu angger we para nabi oge ibadah gaduh kewajiban masing-masing ti Allah padlan terutama anil auliya'i ti golongan para wali pala qad soha mangka yakin nyata tos nyohehkeun naon anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
sayaktosna Kangjeng Rasul kana eta buktos Kangjeng Rasul yusolli eta netepan ieu Rasul hatta tatawarroma dugi kabarareuh naon kodamahu dua dampal Nabi pakila mangka dicarioskeun laupikeun Nabi marotan dina sababaraha balikan alam yaghfir nah teu ngahapunten sallo Gusti Allah laka ka anjeun makana dosa taqaddama nu ti heula ieu ma mindan bikatina dosa anjeun wa majeng dosa takhara nu terakhir anjeun nu mandeurikeun anjeun aya nu nyarita we ka Nabi teh kapan Gusti teh tos ngahapunten nah mang Allah gaduh panghampura alam yaghfir Allahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar Rasul teh netepan ari eusi netepan teh kan awasan-awasanana seueur dina hiji waktos Rasul sering katawis netepan dina tengah wengi bari ditingali dampalna teh dugi kabarareuh dina hartos kieu tiasa janten seueur netepanana tiasa oge netepanana lami dugi kabarareuh kitu teh sahabat naros Gusti Rasul meuni dugi ka kitu-kitu teuing atuh kan salat terus ayeuna dilaksanakeun tos aya nu wajib aya nu sunat atuh dirobi netepanana teu kenging nu abot teuing kan Gusti Rasul mah tos dihapunten cek jalma eta tuluy ayeuna maoskeun istighfar anjeun maoskeun istighfar anjeun nyuhunkeun hapunten ka Allah nah Allah teh teu ngahampura ka anjeun cek sahabat ka Gusti Rasul kana dosa nu geus dilakukeun nah kumata wal Rasul sahabat ningali Rasul netepan dugi ka pareuh nyuhunkeun hapunten ka Allah Gusti tuluy sahabat aneheun ningali netepan Rasul jeung istighfar Rasul ku sahabat Rasul ditaros naha mangmang kana magfirah Allah naha mangmang kana ngahapunten Allah kana dosa kumaha wal Rasul faqala mangka ngawal Rasul apala akunu abdan syakuron apala akunu naha ulah bukti kuring apala akunu naha ulah bukti kuring abdun eta abdan eta hiji hamba syakuron anu seueur syukuranana sanes kitu saur Gusti Rasul. Nah kitu uring kuring teu bukti jadi jalma anu syukuran gitu. Kuring teh hayang jadi ahli syukur cek Rasul teh kitu. Nah ulah kuring kaasup jadi hamba nu ahli syukur. Nah wadalika sareng ari ieu kaul li annal ibadata karena sayaktosna ibadah wujubuha ari wajibna ieu ibadah eta
lihakil ubudiyati hakna sifat hamba wali haki syukrin nikmati jeung karna hakna syukur kana nikmat wal waliyu jeung ari wali bil waliyati ku sifat kawalianan layak ruju teu ngaluarkeun ieu wali an haddil ubudiyati tina batasan sifat ubudiyah wala an kaunihi wala jeung teu an kaunihi tina buktina ieu wali teh mun iman eta di paparinan an kauni tina buktina ieu wali mun iman eta nu dipaparinan alaihi kana ieu nyen we emak perkara Fa'alaihi tazinun lidohirihil jali bisyari'atin liyanura qalbun mujtala wa tazula anhu zulmatun kayyum kana litoriqatin fi qalbihi antanzula fa'alaihi mangka eta tetep kajalma tadi tazyinun ari mapaesan lidzohirihi kana dohirna jalma al jali anu jelas atawa anu pertela bisyari'atin ku syariat liyanuro supaya jadi caang naon kolbun hate mujtala bari ditinggal ku Gusti Allah mujtala bari ditinggal ku Gusti Allah watazula sareng leungit anhu tieu man naon zulmatun popoek kayyumkina supaya mungkina ieu mungkin supaya mungkin kayumkina supaya mungkin litorikotin pikeun torikoh biqolbihi dina hatena manaon antanzila yen turun palai mangka tetep kajalma tazinun ari mapaesan lidohiri kana dohirna jalma jalinu pertela bisyariatin ku syariat liyanuro supaya jadi caang naon kolbun hate mujtala barina
ditinggal ku Gusti Allah. Wa tazula jeung leungit anu timan non zulmatun popoek kayumkina supaya mungkin ieu man teh oka marupayeun kayumkina supaya mungkin litorikotin pikeun toriko fi qalbina teh man naon ang tazila turun antanzila kaina yen turun sok aja alaihi tazinun lidhahiril jala itu bisyari atin liyanu raqalbun mujtala pek gindingan dohir badan ku ngalakonan pek gindingan zohir badan ku ngalakonan syariat supaya ati caangna sagala syariat supaya ati caang salila syariat supaya ati caangna sagala wa tazula anhu zulmatun kayumkina litori kotin pi qalbihi antan sula jeung piceun kokotor ati supaya jeung piceun kokotor ati supaya caang jeung piceun kokotor ati supaya caang taliti tori kopek pikiran bari sila taliti tori kopek pikiran bari sila bacana damna ridhahiril jala bisyariatin liyanu raqalbun mujtala mekin lian dohir badan kumalakonan
hati supaya caang tariko pek pikiran baris. Yani ngamaksud musonib idakanat eta dimana bukti naon atorikotu toriko wal hakikotu jeung hakikat mutawak kifataini anu ngadago duanana ala syariati kana midamel syariat. Payajibu mangka wajib ala saliki kajalma anu ngambah naon ayyuzayyina yen mapaesan ieu salik zohirahu kana zohirna ieu salik biha kalawan syariat ae bisyariati tegesna ku syariat. Liatanuro supaya jadi bersinar jadi caang naon kolbu hatena ieu salik binuri syariati ku cahaya syariat. Watazulu jeung leungit anhu ti ieu salik naon zulmatun popoek naon zulmatul maasi popoek pirang-pirang maksiat. Fa inna lil maksiati mangka eta tetep pikeun maksiat dulmatun ari aya popoek. Tartapiu anu narima kaluhur ieu zulmah ilal qalbi kana hate kama sapertos perkara anna ta'ata sayaktosna ri ta'at nuron eta cahaya yartapiu anu narima kaluhur ilaihi kana qalbun. Wa inna ma wajaba jeung pastina wajib alaihi ka ieu salik naon at-tazyinul madzkuri mapaesan anu dicarioskeun lima kana perkara zukira nu tos dicarioskeun ieu mah. Li ajli ayyumkina karena arah-arah yang mungkin li tariqati pikeun tariqah naon nuzulun lungsur fi qalbihi dina manah ieu salik li annahu karna sanyana kalakuan sareng tingkah ida tanawaro di mana jadi caang naon alqalbu hate wazalatur jadi leungit naon dulmatuhu popoek ieu qalbun eta bisabab isti'mali syariati ku sabab nyuprih migawe syariat. Ta'ahalal qalbi jadina ieu hate li huluwit tariqati kana asup amisna qalbun fihi dina
lihulu witorikoti karena supaya asupna toriko fihi dina ieu jalma hayang jadi seorang salik. Ari salik teh hiji bahasa nu dibikeun ka jalma anu keur ngambah jalan neangan jalan pikeun menuju ka Allah. Ta seorang salik nu kitu perlu mapaesan diri. Perlu mapaesan dina syariatna keur dirina sorangan. Tujuanana jalankeun heula syariat sameh torikoh tur samemeh hakikat supaya hate urang meunang hiji cahaya. Ku ayana nyuhunkeun hapunten ka Allah mapaesan diri nebihkeun tina maksiat, mangka cahaya dina manah mangrupa tina syariat bakal nampak. Teu wungkul kitu wa tazulu anhu zulmatul ma'asi. Popoek tina kamaksiatan oge bakal diteu ayakeun. Asal leres urangna aya dina jalan magfirah. Anna yuzayyina payajibu mangka wajib ala saliki ka anu sae ka mana wa inna ma wajib kadinya mana euy tadi teh fa inna lil masyati kemana kadinya lin gitu. Oh geus beresnya tah tina midamel syariat eta sajaba dipaparin cahaya dina hate bakal leungit oge popoek tina kamaksiatan. Sabab ari sakali maksiat berarti geus nandaan hideung hiji titik dina badan. Dina hate urang da tadi nama jiga kertas bodas dina pada bersihna. Satitik tinta ku urang digoreskeun dina luhureun bodas kertas. Sakumaha bodasna jeung sok sanajan titikna hiji pasti katempo eta titik nu hiji dina luhureun kertas bodas. Urang teh tadina teh ieu fitrah suci. Ngalaksanakeun hiji maksiat berarti geus nunda hiji kapoekan dina diri. Jiga tadi satetes tinta anu digoreskeun dina luhureun kertas bodas anu bersih. Beuki loba dosana, beuki loba poekna. Mun kertas tadi beuki loba coretanana bakal leuwih eueuh bodasna. Kamana ta'atan nuron yartapiu ilahi wa innama wajabal tajirun lima dzukira. Ayeuna jalma ngalaksanakeun taat. Ari tadi mah maksiat ngahinakeun ka urang moekeun kana hate, ari taat mah sabalikna maparin cahaya dina mana gitu. Walikulli wahidihim tariqun min turuk yakhtaruhu fayakunu min dawasila kajulusihi bainal anami murabbiyan wa kakasratil auradika saumi sholah walikulli wahidihim jeung eta tetep
pikeun salah sahiji itu. Torikun ari aya perjalanan minturukin tina pirang-pirang perjalanan. Setiap pribadi manusia boga jalan masing-masing. Yahtaro milih hukana ieu turuk. Payakunu mangka yahtaro milih ieu si wahid hukana turuk. Payakunu mangka bukti wahid eta min za wasila ti golongan jalma anu erek nepi. Payakun tabukti ya ahad eta min za wasila ti golongan jalma anu rek tepi. Kajulusihi saperti diukna ieu ahad bainal anami di antara pirang-pirang makhluk. Bainal anami di antara pirang-pirang makhluk. Murabbiyan barina anu ngurus. Wa kakasrotil awrodi jeung saperti ngalobakeun wirid. Kasaumi sapertoskeun puasa. As-sholat jeung sholat. Walikulin heula. Jalan deheus ka Allah loba kabina-bina. Jalan deheus ka Allah loba kabina-bina. Pek cokot hiji sing tepung ka Allah. Pek cokot hiji sing tepung ka Gusti Allah. Pek cokot hiji sing tepung ka Gusti Allah. Pek kadua yeuna kajulusihi. Kayaning diuk di jalma-jalma. Muruk pitutur, muruk teh ngawuruk. Kayaning diuk di jalma-jalma muruk pitutur. Lau loba wiridan puasa sholat salila-lila. Loba wiridan puasa sholat salila-lila. Baca bareng. Walikulli wahidin torikun min turuk yaktaruhu payakunu man dawasila. Jalan deheus ka Allah kabina-bina. Bainal anami murabbiyan wa kakasrotil awradi kasaumi. Kayaning diuk di jalma muruk mitutur loba wiridan puasa sholat salilan.
Bete-tetenya wa ka khidmati linnasi wal hamlil hatob litasodukin bimuhasolin mutamawala kaya ngaula ngaladen ngaula kaya ngaula kana kabutuh manusa loba kaya ngaula kana kabutuh manusa loba jeung ngarah untung napakoh kula warga ti heula jeung ngarah untung napakoh kula warga ti heula waka khidmatin jeung saperti ngakhodim ngakhidmat di anu dua geus di logatannya linasi ka jalma-jalma wal hamli jeung mawa al hatoba kana suluh litasodukin pikeun gawe sodakoh bimuhassolin kalawan pirang-pirang nu dihasilkeun mutamawala anu ngabandingan kana harta mutamawala anu ngabandingan kana harta lama kana samangsa bukti naon sulukul masyayikhi sulukna ngambahna pirang-pirang guru pitorikoti dina toriko mukhtalipan eta beda-beda likas roti turukil wusuli karena loba pirang-pirang jalan wusul teh nepi ilallahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala nabbaha ngelingan musonib ala dalika kana ieu kasroh biqauli kudawuhan musonib walikul liwahidihim yakni ngamaksud musonib likul liwahidin eta tetep pikeun saban saurang minal qaumi ti kaum maslakun ari jalan ikhtaron nu milih ieu wahidhu kana ieu maslak wasalaka jeung ngambah ieu wahid hu kana maslak payasiru mangka jadi ieu wahid wasilan eta anu dugi ilallahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala min dalikal maslaki tina eta tempat ngambah pabadu mangkari sapalihna ieu nas masyayikh nu aya di dieu pabadu mangkari sapalihna ieu masyayikh jalisun eta anu calik bainan nasi di antara manusia yurabbi ngurus ieu ba'dun hum kanas birsadihim ku nuduhkeun nas ilal ibadati kana ibadah wal akhlaki jeung pirang-pirang akhlak as-saniyati anu sae kaiji aya golongan anu perjalanan teh ngurus umat we nuduhkeun umat kana jalan ibadah jeung akhlak nu alus
Qala nyarios sal Imamul Ghazali radhiyallahu an man saha jalma alama nu ngawurukan man wa amala jeung ngamalkeun man alima anu nyaho kitu man ari sajalma lima nu nyaho man wa amalan jeung migawe wa amala jeung migawe man wa allama jeung ngawurukeun man alima nyaho amala ngamalkeun alama ngawurukeun kitu jalanna nyaho ngamalkeun ngawurukeun lain nyaho tuluy ngawurukeun kade nyaho ngamalkeun ngawurukeun bahwa mangkari man aladi anu yuda nu dingaranan ieu ladi adiman kana gelar anu agung di malakuti samawati dina pirang-pirang karajaan langit fa innahu mangka sanyana ieu man teh eta kasamsi sapertos panon poe tudi nu nyaangan ieu samsu ligoiriha pikeun salian ti samsu wahia sareng ari ieu ba'dun teh atawa masyayikh teh mudiatun eta nu nyaangan pinapsiha dina dirina ieu samsu wahia ari samsu mudiatun eta nu nyaangan kana samsu punten pinapsiha dina dirina samsu wakal miski jeung sapertikeun parfum aladi anu yutoyibu anu nyeungitkeun ieu ladi ghairahu kasalian ti ladi wahwa sareng ari ieu man teh toyibun eta anu sae wa mahmas tagola jeung samangsa katungkul ieu masyayikh bita'limi ku ngawuruk faqad taqallada nyata nuturkeun ieu faqad taqallada mangka nuturkeun faqad taqallada mangka nyata nuturkeun anjeun amron kana parentah aziman anu agung jasiman tur anu gede paliyahpad mangkang kudu ngariksa ieu ba'dun ada bahu kana pirang-pirang tata krama ieu ba'dun wa badum jeung ari sapalihna para masyayikh yuksiru eta nyeurekeun ieu ba'dun al aurada kana pirang-pirang wiridan ae wado ipul ibadati tegasna pirang-pirang padamelan ibadah minas sholati nyatana tina sholat wa somi jeung puasa wa qiraatil Qur'an wa tasbih jeung maos tasbih pahaja mangkari ieu ba'dun eta min darajatil mutajarridina tina pirang-pirang darajat nu ngawungkulkeun lil ibadati kana ibadah wa min turuki sholihina jeung tina pirang-pirang perjalanan jalmi sholih wa badum jeung ari sapalihna para masyayikh yukhadimu ngakhodim ieu masyayikh al fuqaha ka pirang-pirang ahli fikih wasufiyata jeung ahli tasawuf wa ahladini jeung ka ahli agama pahaza mangkari ieu ba'dun te abdolu eta leuwih utama minan nawafili tina pirang-pirang pasunatan lianau karna sanyana ieu kalakuan sareng tingkah ibadatun hiji ibadah wa anatun jeung nulungan lil muslimina ka pirang-pirang muslimin. Qala Sayyidi Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an ma wasoltu teu nepi kuring
ilallahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala bi qiyamil laili ku hudang ti peuting dengan nepikeun ta hudang ti peuting oge wala siamun naharin wala jeung teu nepikeun naon siamun nahari puasa ti beurang walakin wasolat jeung tatapina nepi ilallahi ta'ala ka Gusti Allah ta'ala bil kiram kalawan sifat bageuran watawadu jeung sifat tawadu wasalamati sodri jeung beresna hate wabadum jeung ari sapalina para masyayikh yahmilu eta mikul ieu ba'du al hatoba kana suluh wana wau jeung saumpamana ieu khatib wayabi'u jeung ngajual ieu ba'dun ku kana ieu hatob pisuki di tengah pasar liajli tasoduki pikeun arah-arah gawe sodakoh bima kana perkara yutamawilu nu ngabandingan ieu mah pahajaman kari ieu minal ibadati eta tina pirang-pirang ibadah annafiati nu manfaat watasilu mangka hasil biha ku ieu ibadah naon barokatun pirang-pirang berkah da'awatun pirang-pirang doa al muslimina anu muslim sadayana wallahu a'lam.